Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule Basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda kalayan judul Koceak Tan Soara. Wilujeng ngaraoskeun Rung. Yang akan kasepuhan bisa kau mahenteuing nasib Rina ayeuna. Ceuk Rina bari nyegruk nyuuh kana bantal. Manehna keukeuh hayang milu ka imah samulangna ti sakola. Alatan geus teu kuat nandangan Bang Baluh na dirina. Tenangkeun heula. Pok nyarita masing tatag aya naon. Cekeng leuleuy bari ngusapan sirahna. Rina tos teu mens 2 bulan wi. Walona halon binarung inghak mu dipaksa leler. Ku Randi tale kuring satengah teu percaya. Rina beuki neulkeun beungeutna kana bantal sangkan geunggeukna teu kadenge kunulian. Wayahna kudu betus ka kolot. Mumpung can pati katingali ka kandungan anak. Rina sieun wi. Cenah bari ngareret nemongkeun beueus nu teu kaampeuh. Moal aya maung nu ngahakan anakna. Tempas kuring tatag. Wayahna sing nyaah ka diri teh ayeuna mah Rin. Nya atuh wi. Inghakna mimiti leler. Ukur nyesakeun sisemakeun jeung panon nu beureum balas ceurik. Aya peurih nu nyuit dina ati. Aya koceak tan soara nu lain alatan Rina keur kakandungan. Cag baraya sakitu anu kapihatur cariyos fiksi mini Koceak Tan Soara. Dina cariyos nembe kauninga ku urang sadayana
tina paguneman dua istri sobat dalit di sekolah. Rina ngangluh ka si tokoh kuring yen anjeunna tos teu mens dua sasih. Balukar hubungan sapatemon sareng beubeureuhna Rudi. Rina ngaraos bingung kedah kumaha. Pami wawartos kasepuh tangtos sieun muciwakeun anu kadituna bakal diseuselan. Artinya rios tinangtos patuanganna bakal katinggal ngaageungan. Antukna si tokoh kuring maparin bongbolongan supados kumaha wae ge kedah nyarios kasepuh. Saur paripaos moal aya maung ngahakan anakna. Nya Rina oge nyaluyuan. Namun dina ungkara pamungkas ieu fiksi mini aya hiji kalimah anu nyebatkeun yen si tokoh kuring oge sarua geuningan ngajerit anu teu tiasa diunggelkeun ka sasaha. Anu sanes alatan kang kandungan Rina. Kunaon atuh? Tah di dieu ciri khas atanapi karakteristik fiksi mini. Aya kalana kangge walaranana dipasrahkeun kanu maca atanapi kanu nonton upami video. Mung ieu mah pilih penasaran. Sawaresna Rina ge gaduh masalah anu ampir-ampiran sami sareng sobatna. Mung anjeunna mah teu dugi ka kakandungan. Sakitu anu kapihatur mugia janten itibar kangge urang sadayana. Kalayan dipungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.